Para mitra nu mulia, urang teraskeun hanca dongeng nu judulna neangan Bapa karangan Kileksa. Mang Jaya sapara kanca bade teraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa ayeuna nincak bagian ka 54 para mitra adeui. Mangga janten sadinten 2 kali upload kacan tamat neangan Bapa manamung pami nu hoyong tamat buka playlist Mang Jaya official. Tos seueur para mitra di dinya aya kira langkung 60 kelompok lah gitu nya. 60 kelompok atanapi judul, atapi aya nu sajudul atapi sakelompok seueur eusina aya gitu para wargi kitu di antarisna. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Margi dongeng-dongeng di Mang Jaya official lumayan cenah keur hiburan cenah kitu nyangakeun we. Ye dongeng terus terang Mang Jaya mah teu ngadamel nu enggal para mitra. Ye dongeng sadaya dongeng-dongeng labi. Janten cara kadongengna rupi-rupi para mitra. Aya nu serius. Kadang-kadang ya gitulah. Di undang-undang tayang aya para wargi sadaya. Aya kalanya terus terang lah gitu. Mang Jaya terus terang aya kalana para mitra. Ai naon teh waragantos katampi ai bahan dongeng can didugikeun. Saja dijadina ya gitulah wargi ya gitu teh lah ampun ya gitulah ya namina ge usaha para mitra mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun dongeng nu judulna neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka 54 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa Harya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-54. Sumangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kocapkeun harita para wargi sadaya babadamian rengse. Biikeung teu loba tatanya deui dabongan nyebut teu ngarti ge teu dijentrekeun ukur meunang panyongor jeung polotot dibarengan ku ngancam rek menta nyawa. Akhirna biikeung ngagoloyoh ka enggon lantaran sirahna karasa lieur. Beungeut asa paranas balas ditampiling ku Mang Dampa basa beurang teh. Sedengkeun Mang Dampa malenyun udud pipikiran ku malayang kanu anggang. Nyipta nu can puguh karuhan, breh lalakon anu geus lila naremongan. Bruh breh kawas nu ngalelewaan. Ngageuingkeun pikiran nu kerungsi ngahudang amarah nu kungsi pareum. Ayeuna ngagedur deui napsuna ngaberung deui. Bareng jeung kaayaan kitu para mitra, di imah Ki Ulis aya nu ngariung opatan nu tayalian iwa ti Anggara. Jeung Nyi Saerah juru tulis jeung pamajikanana dariuk di tengah imah nyang hareupan beuleum sampe di caangan ku lampu tempel. Gaang jeung jangkrik reang di sarada sakapeung kadenge sora simeut gadung di pipir imah. Dialokan ku sora londok ditema ku sora koreak malah sakali-kalieun sok aya anjing ngagogong. Paulis, abdi mah beda rarasaan jigana bae Mang Dampa teh moal datang. Sababoyah kieu can mol-mol, arek wayah kumaha atuh nya? Ceuk Anggara bari terus motongkeun beuleum sampe congona. Nya urang hanteur heula sakahayang najangkeun we daekeun atawa moal datang ka dieu. Mun buru-buru datang hartina manehna boga jiwa satria sarta boga rasa tanggung jawab. Tapi lamun teu datang hartina ngalawan ku punuk eta wajib dicerek. Jawab Ki Ulis. Ngayakin Mang Dampa teh geus milampah jail ka Pak Haji. Sareng ladina nyaan manehna teh sitregos hideung. Ceuk Nyi Saerah bangun can ngarasa yakin. Munili kana katerangan pamajikanna moal salah deui. Manehna teh nu jadi ulon-ulon pangacau sarta manehna nu geus jail kaniaya ka Haji Marnadi. Ki Ulis tandes nemalna geus teu asa-asa deui. Kumaha pamitengakeun Pak Haji? Pak Ulis, ceuk Anggara deui. Urang talung tik leuwih apik, urang tanya nu leuwih telik, da pasti manehna teh boga alesan nu nampik. Ngan ceuk rarasaan Mang manehna teh moal wanieun mungkir sabab katerangan pamajikanana sakitu jentrena atuh. Jep jarempe Bi Ulis ngahuleng manehna teu pati loba omong. Da teu ngarti kana urusanana jeung rumasa taya kabisa. Ukur ngabandungan bari jeung ratug jajantung.
Ari anggara manehna bener-bener muter utek lantaran lamun teu kitu moal bebas tina tuduhan moal laluas sarumingkang tetep bakal dituding nu lain-lain ku pihakna. Paulis kade perkawi susuratan ulah dikabulkeun. Pamenta bojona Pak Haji ulah digugu, malah tahan heula mun disuhunkeun ulah dipasikeun. Cek anggara mepelingan kaki Ulis. Ya kumaha geus kapikir ujang. Hiji-hijina nu baris ngabongkar ieu Rusia iwati surat-surat teh. Geura urang Bandungan engke munjang Suhama jeung Nyi Aryati geus datang pasti kanyahoan. Ngan emang teh ngarasa heran naon sababna can datang keneh ieu teh. Palang siang eueuh nu ngabejaan meureun nya. Ki Ulis ngebrehkeun ka hariwang. Sawios eta urusan kulawargana nganu penting anggara teu kebat nyaritana lantaran kadenge aya nu lempang diburuan sada samping jeung dampal suku anggara curing hak pangdengena para mitra leuwih seukeut bata nu sejen atuh Ki Ulis heraneun aya naon jang sada nu lempang diburuan mah teu kungsi lila aya nu kaketrok disusul ku Uluk Salam sorana mah sora awewe. Ki Ulis meningarahuh di arep-arep Mang Dampa ari datang bet sora awewe. Sanggeus ngajawab nu Uluk Salam Ki Ulis ngojengkang ka tepas. Brai mukakeun pantok breh Ki Semah kacaangan ku cahaya lampu nu mawur ka tepas. Sidik pisan nyisaina nu datang teh. Oloh, geuning Nyai, yap kalebet Nyai. Mang Ulis hatur nuhun, pokna tuluy unggah ka tepas. Gek diuk dina kursi Ki Ulis asup deui. Nyokot cempora nu adeukeun nu keur ditepas ari anggara jeung Nyi Saerah mah jongjon di tengah imah teu wani pipilueun bisi ngaganggu. Aya naon rurusuhan Nyai Pak Haji? Hari apunten Pak Ulis nanya. Cek juru tulis bari teu pradareuwas sabab kamari kungsi amanat. Lain ai Pak Haji kumaha kacida? Mun aya naon-naon gancang bejaan Mang. Henteu Mang. Kang Haji mah nuju ngalempreh we bieu teh dangan anger wae teu acan bebas usik. Sok ngagerung da sirah nyeri saurna teh abdi mah ka dieu teh aya peryogi nu sanes we. Teh mah nyisaina ayem naker. Oh kitu nya syukur atuh. Peka tu gerewak cakeun aya naon Nyai? Kieu Mang Ulis abdi teh bade nyusul perjanjian ti payun perkawis ngagentos ngaran dina surat-surat tanah teh ya. Natos rengse atana pitu acan. Acan Nyai sabab kaburu aya halangan nguruskeun heula nu jail ka Pak Haji. Atuh saja bati kitu dan teu gampang atuh sabab kudu ka kantor nu aya di dayeun da teu cukup ku desa. Keun tenang we da moal burung diuruskeun ku Mang oge. Nya sawios ari kitu mangan abdi teh aya panuhun mugi diengalkeun we Mang Ulis bilih beana kirang mah ieu abdi ngabantu deui. Bilih kirang mah ke ditambih deui ongkoh. Cek nyisaina ku siwal ngabijilkeun amplop song ka Ki Ulis. Ieu teh naon Nyai? Mah canak we teu kedah seueur saur Mang Ulis abdi marido kanggo namihan ongkos sareng beaya nu sanesna supados langkung lancar pokona mah. Oh, ulah waka Nyai. Keun we engke pandeuri, keun we engke lanan mun geus beres kakara. Ayeuna mah sok we lah ulah waka. Sok we canak deui. Ih, da ieu mah khusus ti abdi ka Mang Ulis. Khusus kanggo Mang Ulis. Sawios ari beaya sanesna mah engke dipengker tangtos dibayar deui ku abdi. Ieu mah kanggo meser sesepeun hatur lumayan ulah teu ditampi Mang Ulis. Ieu mah kagegelan ti abdi. Kitu cek nyisaina. Keukeuh nuna duit nu di amplop. Juru tulis can kaburu ngomong deui nyisaina amitan manten cut turun kana golodog. Amplop ngagoler dina meja dipelong ku juru tulis. Ari nyisaina ludeungan keres balik sorangan mangka ninggeus liwat wanci Isa arita. Lila-lila Ki Ulis narik napas jero kop kana amplop dicokot. Dibuka meusan breh duit lamaran menimetet para mitra sadaya. Moal kurang ti 50.000 rupiah. Jajantung Ki Ulis ratug tutunggulan. Hatena pating sareblak tapi lila-lila mah tenang deui da geus boga pamadegan yen kitu teh teu bener. Jeung deui apan geus kacekel laratanana yen aya nu teu beres di kulawarga Haji Marnadi. Us ka tengah imah cempor jeung amplop dibawa gek diuk ngariung deui cara tadi. Anggara jeung Nyi Saerah mencerong ari Bi Ulis pokna nya bangun panasaran. Aya naon cenah Nyi Saerah teh? Nyusul paminta ti heula minta digancangkeun urusan susuratan teh malah mere di amplop ta. Leuwih kana lain mah gogoda setan teh. Ceki Ulis bari nuna amplop di tengah riungan. Make ditarima, kuring mah teu hayang ada rezeki meunang kitu.
Sieun kacibit kulit ka bawa daging, kuriak aya matakna we. Oh, da kami ge lain budak leutik bisa keneh ngagunakeun uteuh. Nyatang tuwe moal diganggu ya duit teh dibawa sotenan bisi leungit, dabongan kudu bogana ditinggalkeun. Abdi nguping pisan omongan Nyisaina, beuki jelas nyurigakeun Mang Ulis sarta pikahariwangeun. Urang kedah waspada Mang Ulis, cek Anggara. Leres ujang, memang kudu waspada. Tapi keun bae, mang geus nekad surat-surat tanah moal digarap rek dicekel. Itung-itung ngamankeun karunya ka Jang Suhama jeung ka Nyi Aryati. Bisi dibobodo jeung ditipu ku Nyisaina. Keun ya antep ayeuna mah mending ge urang nguruskeun urusan eta we musuh-musuh Ki Haji. Urang cangkalak jalma nu jahilna, ceuk Ki Ulis beuki. Atuh geus kitu mah para mitra prung ngawadul kanu lain-lain. Ngan lolobana mah nyaritakeun Mang Dampa nu dicuriga geus ngajailan Haji Marnadi. Sajabati kitu ngaringankeun kana Bang Baluh Anggara sabab teu kudu maluruh buldani teu puguh dumukna sabab jelas kacurigaan teh neumleuh di Mang Dampa. Akhirna sarere kalayan boga harepan yen poe isuk teh bakal leuwih harita teh caang bakal leuwih caang batan harita lantaran geus kapanggih laratan ngan kariprak ngajalankeun. Kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong ti tebeh wetan hayam jago raong kongkorongo. Urang Ciboros geus arinit ka pagaweanana masing-masing aya nu ka kebon, ka sawah, ka pasar jeung sajaban. Para mitra kaum dangu, harita teh Nyisaina jeung Masarni keur di pawon. Duanana pating harewos nyaritakeun Haji Marnadi nu beuki parna geringna. Lantaran tatu teh ukur di ubaran sakapanggihna teu dibawa ka ahlina. Ali Ki Ulis jeung pangurus nu sejen lain teu milu merhatikeun. Ngan geus diberatkeun sangkan Suhama jeung Aryati di bejaan buru-buru, sangkan aya nu tanggung jawab. Tapi kanyataanna anak Haji Marnadi can aya nu datang, da memang teu di bejaan. Nyai, kumaha peuting tadi? Cek Masarni. Sarua we jeung peuting kamari mak. Kang Haji teh gegerungan, humarurung, mata kaluman. Kumaha tuh nyamanya? Nah mending bejaan kitu si Suhama. Kelanan, can waktuna. Kege kumaha di bejaan. Tadi mah kuring maradahon cewangnya. Ari Mang Ulis bisa dipercayaan teu mak. Asa beda rarasaan teh peuting ge bada di tepungan teh teu pati daria. Ih, Nyai, ulah sok goreng hate. Nah naon ge ku duit mah bisa lancar pana dongengna. Nah kumaha kitu mak? Nyisaina penasaran. Ki geranya marek ngadongengnya kacaritakeun di hiji nagaranya. Masyarakatna teh resep kana ngadu, lacur, mabok, madat jeung sajabana. Dina hiji mangsa kadatangan ku hiji jalma. Eta jalma teh luhur ilmuna, jemar panalarna, jujur, pinter jeung calakan sarta gede pangaruhna ka masyarakat. Ku pinter-pinterna eta jalma laku lampah masyarakat di dinya robah sarta jadi areling. Malah teu saeutik nu jadi nyantri. Leket kana ibadah, leket kana salat, daek mere mawe ka sasama. Silih tulungan jeung silih belaan. Nu akhirna aman we nagara teh. Eta kajadian teh teu cukup ku kitu Nyai, aya pangaruhna ka nagara sejen. Nyatana ka nagara setan alias iblis. Tentara setan daratang laporan ka gegedugna, pokna teh nun Gusti. Cilaka urang teh margi manusia jadi areling, daek salat. Jadi hese di godana tiwas na Gusti, tiwas. Kitu cek tentara setan teh. Tuluy gegedugna nanya bari kerung. Nah make ngomong kitu. Barabat diterangkeun yen kitu-kitu lalakonna teh. Magarakeun teh manusia teh ayeuna mah hese di godana. Karuat imana sabab geus ngalarti kana bag-bagan agama. Gartos salat jeung daek ngaji. Tapi ngadenge kitu gegedug setan alias iblis kalah ngagak-gak seuri Nyai. Terus nanya pokna teh, "Ari manusia bari kieun keneh kana duit?" Kan tenan jawab tentarana teh. Tenang, cenah tenang, teu kudu susah. Ari manusia beuki keneh resep keneh kana duit mah. Pek gunakeun duit pikeun ngaruntakeun iman. Pikeun ngeundeuk-ngeundeuk pamadeganana nu akhirna bakal hancur deui. Leeh ku duit lir ibarat lilin kapanasan. Kitu cek gegedug setan teh. Atuh bring tentara setan arini trek ngagoda rakyat di negara manusia. Tak kitu dongeng teh Nyai. Nu matak teh kudu sieun, ku duit mah beres geura. Ayeuna macan beres teh meureun. Keur aya kasibukan. Cek Masarni Daryanaker. Bangun geus yakin yen juru tulis bakal hejo nenjo duit, bakal hatena kapanasan ku duit ti Nyisaina.
Oh jadi gitunya mah kaharti atuh muga-muga we harapan urang teh tereh rengse hati nama tereh tinekanan Mang Uli sing eleh kudu duit da peuting teh geus ditamahan sa amplop leuwih kana lebatan nu geus mah Nyisainah teger hatena jeung kahariwang ngaleungit. tah bener kitu beres engke geura pokona mah lamun jang haji geus teu aya di kieuna warisan drag-drag hidup kabeh pan beres meureun Cek Mas Harni geus ujub sabab boga anggapan yen rencana manehna bakal kahontal kabeh. mun geus kajadian kitu urang teh kudu kumaha mah bodoh teuing ari hidup ya dengekeun mun hidup geus boga narima warisan sakitu lobana imah romak adegeun gedong lu sigrong luyu jeung zaman kiwari parabot imah lengkepan kabeh nu aralus pesen ka urang dayeuh marek milu cicing di dieu ngaping hidup minangka sesepuh di kampung di karaton terus hidup kudu kawin deui kanu ngora kanu gagah kanu saimbang jeung hidup malah mun payu keneh mah mager kawin deui. Gasar ni nyerengeh para mitra lat poho yen keur boga nu gering nu ngabutuhkeun pamikir nu leuwih daria Mama sok kaleuweuhi Nyisainah nyerengeh nah make kaleuweuhi segala rupa ge nu dianggap mustahil bakal kajadian mun urang geus beunghar mah ulah kawasa jang haji segala ge rarudin wae teu kaciri kabeungharanana taya ajen nu kitu teh kurang harga manusia mah kudu bisa nahap-nahapkeun maneh kudu bisa nyaluyukeun jeung kaayaan tangke hidup mah ulah kitu temongkeun ka balarea yen anak mah ge mampu jadi jelema beunghar jegud segala loba harta buru di juru bro dipantau ngalayar di tengah imah kitu tah Cek Mas Harni ngacungkeun jempolna bari nyerengeh semu agur ari Nyisainah ungut-ungutan asa aya nu ngarojong asa meunang angin atoh ngadenge omongan nu jadi inung teh tapi manehna waras inget ka Haji Marnadi nu loba anakna mah kumaha mun harta digugat ku anak-anakna si balat balegung matak surat-surat kudu buru-buru beres ge ngarah teu jadi kasusahan nu akhir ya mun sakabeh tanah milik disegalakeun jadi milik hidup sagala rupana beres moal bisa ngagugat anakna ge da geus milik hidup bejakeun we geus diwariskeun kitu jeung aku jang haji. Nyisainah ngahuleng aneh hatena hariwang jajantung ratug tutunggulan pikiran kumalayang kanu lain-lain kawas aya kila-kila goreng sabot ngahulang kitu kadenge aya nu pupuntenan ditepas sarta curingha talenjang miheulaan ka tepas mapag sema berai muka panto ana breh biikeung ngais boboko ngajingjing rantat Heuleuh bagia teuing geuning Nyi Ikeung iap ka dieu ka jero Ikeung muhun mah abdi teh di jurungan ku Kang Dampa nyangakeun ieu leueuteun kanggo anu teu damang sakantenan bari ngalongo kitu jawab Ikeung bus ka jero labas ka tengah imah ngadeukeut anu keur ngalempre ka mana ari Mang Dampa Mas Harni nanya gek diuk keur kitu Nyisainah nyampeurkeun ngadenge bi Ikeung teh Kang Dampa teh lalieur cenah mah moal ka mana-mana aya we di rorompok mung aya amanatna kieu saurna teh ye katuangan tengah haja pisan dikintunkeun ka dieu hoyong katuang kudu teu damang hatur lumayan cenah mugi katampi ih nya nuhun atuh Ikeung katampi pisan kitu ku emak bejakeun nya dasar budak bager budak ngarti kolot keur susah teh teu elat ngabela nya tanaga nya harta estu teu aya kenatna nuhun nyai nuhun ceuk Mas Harni bari mukakeun turu boboko ret kana rantang pelenghir ka ambeuk seungit asamara betuku hanteu ngonang rasa lapar beuteung usial peujit murilit hayang ngasaan sareng aya amanat nanti Kang Dampa saurna teh abdi kedah mantuan miara di dieu mantuan ngabula anu teu damang bilih agan rarepot cek bi Ikeung deui syukur pisan heueuh kami teh bingung eueuh ti taheun tuh pagawean loba seuseheun kumaheun buruan barala nu geuring uruseun geus puguh pakaya mah teu kaurus kabeh oge sabios ku abdi urang keureuy sapali-paliheun tah kitu geuning nyai sia kanyaan ati Mang Dampa ceuk Mas Harni ka anakna nu ti tadi ukur ngabandungan nuhun bi Ikeung teh atuh sakalian ayeuna kaparengan kuring teh tunduh peuting tadi kurang sare ceuk Nyisainah mangga agan geus kitu mah bi Ikeung nu babawaan teu jauh ti nu gering geus kitu leos ka pawon ngumpulkeun seuseheun maksudna marek nyeuseuk heula ka pancuran para mitra kaum dangu ari Nyisainah nyaan jiga nu hoream lumampah kana gawe teu rancage pikiran kerungsing lain rungsing kuno gering ngan loba kahariwang sok sieun rencanana gagal us ka kamar goledag ngagoler dina kasur nang karak bari neuteuk lalangit kucap kiceup nungunuan tunduh sedengkeun Mas Harni harita kalayang koloyong kawas anu teu geunah cicing
Los kapawon tapi teu lila geus bus deui ka tengah imah. Ngarandeg sakedeung mencerong nu keur gering. Leos katepas gek diuk dina kursi, panon moloho kaluar dina hate pinuh ku pertanyaan. Naha Mang Dampa teu aya datang? Naon sababna rencana kamari teu dipigawe? Kitu nu meulit dina pikiran Masarni. Keur kitu kadenge nu gering kumarurung Masarni ngarenyag tuluy ngojengkang ka tengah imah. Lalauna nyampeurkeun ka Haji Marnadi nu ngalempreh dina kasur. Malai naon Jang Haji? Cek Masarni bari neuteub kana beungeut Ki Haji. Nu pias jeung kanyos pikawatir. Bet untung kuat keneh damun kurang-kurang nama kamari geus kumaha boa. Hayang minum. Temal nu gering teh tampir teu kadenge. Mangga. Masarni nyokot cai herang nu geus disayagikeun di dinya. Teu jauh ti nu gering tuluy diakalan sabisa-bisa. Dan nu gering teh teu bisa cengkat sanggeus nginum sababaraha senok Ki Haji nyarita deui. Mana Ina? Nuju kulem teu kiat ku tunduh cenah da wengi tadi teh kirang kulem bade naon atuh Jang Haji? Baru dah ke mana? Ki Haji neuteuk ka Masarni maksudna mananyakeun Suhama jeung Aryati. Nuju disusulan Jang Haji nanging duka kunaon batu aya wae geuningnya. Keu da moal lami ge sumping geura. Masarni ngabohong padahal mah teu aya nu nyusulan. Dadi haja teu dibejaan. Haji Marnadi ngarahuh narik napas, terus peureuh. Kataraya nu baseuh dina pojok panon si panon kasedih jeung kahaneueul. Lantaran inget ka anak nu geus lilah teu tepung, tapi bubuhan geus kolot kuat batin kuat lahir teu ieu ngarasula pasrah tumamprah ka nu Maha Kawas. Jang Haji bade tuang? Masarni ngaharewos. Berai Ki Haji beunta deui. Beuki katara panon beueus jeung ceuleuy. Biasana nu teu damang mah Jang Haji sok pararait paham nanging paksakeun atuh. Ya aya nu ngintun ti Mang Dampa, sop hayam pikabitaeun geura urang buka. Masarni mukakeun turu brantang. Kop kana piring, kop kana senok tuluy nyiuk sacukupna, sakalian dicampur jeung sangu. Tetela mitoha teh getena keur daek ngahuapan minantu nu keur gering. Ki Haji teu nampik barang aya nu adek kana biwirna calangap lalaunan. Busang nu baseuh ku cai sop dicapek lalaunan lak diteureui. Meureuh deui ti korok rasa peureuss. Wayahna paksakeun Jang Haji ngarah tereh damang. Cek Masarni tuluy nyenok deui. Song kana bibir Ki Haji am deui kawas tadi. Malah lila-lila mah lancar nepi ka beak 10 senok. Nu ka-11 mah Haji Marnadi mungeun kalah ngarahuh bari muringis. Masarni teu wani maksa. Sangu sesa dituna deket rantang pok nyarita. Lumayan sakitu ge matakna mah hanjag-jag Jang Haji. Komo mun teu mah hese kana damang. Pokna para mitra bari tuluy mere nginum sasenok. Sanggeus rengse Masarni alak ilih kana rantang wadah sop. Bet pikabitaeun meunihi nyai ku gajih ka ameuy seungit ngagoda peuji. Atuh lat poho Masarni ngaragamang kana piring kosong nyiuk sop sacukupna. Tuluy di bawah kapawon kerebung nyiuk sangu kop kana sop celebak dahar meuni ponyo. Bisaan si Ikeung masakna yeuh. Nyi rasa jeung seungit kalasana samarana. Nuhun Ikeung sing mineng atuh ngirim teh. Cenah bari am deui ngahuap. Poho kana naon-naon dasar nu sarakah kawas nu ponok pikiran. Barang keur ngeunah-ngeunah ngadahar sop kadenge anu gegerungan di tengah imah. Pugu Masarni ngarenyag gancang cengkat muru ka tempat nu gering. Kasampak teh Haji Marnadi keur sosongkolan gulang-guling mata kuatir. Leungeun nyekelan beuteung, beungeut pias siga mayit, panon burial bunceli. Atuh puguh Masarni meuni ngarenyag reuwas, sajongjongan macolohok mata simeuteun. Samar pola samarampa teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampah, kalah karampang reupeung. Lila-lila tarenyeng ka kamar Nyi Sainah ngaguyah-guyah nu keur sare. Korejat Nyi Sainah hudang rungah ringeuh bari jeung reuwas. Gigi si kuleungeun kencan. Ya naon mak? Nyi Sainah nanya. Jang Haji yeuh kacida. Jung nangtung leumpang rusuh muru ka nu gering. Duaan paheula-heula serog ka deukeut nu gering, duaan deku gigireunana. Ukur colohok bari ngaleper, jajantung ratug pikiran takiwur. Naon nu kudu dipilampah teu ngarti teu nyaho komo Nyi Sainah sasat tulungu keneh. Bejaan Ki Ulis, cek Masarni. Ulah waka bere nginum heula mak. Cek Nyi Sainah kop kana gelas dieusi cai. Maksudna marek mere nginum kanu gering tapi kalah ka kababuk kanu keur guling gasahan.
Pelok cai bahe masihan spray. Atuh Nyi Sainah beuki geumpeur gelas dituna deui. Kang Haji sing emut Kang Haji. Ya, sing eling ya. Ceuk Nyi Sainah bari ngarampaan salah. Tapi nu gering kawas nu teu inget kana naon-naon kalah gegerungan bari gulang-guling. Tatu baseuh ku getih lantaran kaobahkeun bari jeung teu karasa. Sanggeus rada lilaki Haji ngalempreh bari ngahega. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Tina tarang renung nenyok itu Nyi Sainah rada berteger. Samarukna geus leler kanyerina padahal Haji Marnadi beak tanah. Kesang disusut ku sapu tangan suku disimutan deui. Tapi tekung silila Ki Haji ngahanju ololo utah nu tadi di dahar bijil kabeh. Geus kitu bijil budah kaambe bau pahang. Mak, itu kudu kumaha nang jadi kieu, Mak? Teuing nyai mage teu ngarti. Duaan pating haruleng. Nenyokeun Haji Marnadi adu glajer kawas nu sakarat. Keur mah awak lungse kurang tanaga katurug-turug kitu. Atuh geus ipis pangharepan buah-buah moal kuat. Aduh, tulung. Ceuk nu gering bari nyekelan beuteung. Beungeut sepak panon buncelik dina baham bijil budak. Nenyok kitu Nyi Sainah geus teu tegaeun. Pok nyarita ka indungna rek ngabejaan tapi indungna teu ngidinan, hatena mah jadi hariwang sok sieun aya naon-naon. Mak, batur mah sok beuki keung, Mak. Calukan deui keung. Harita Nyi Sainah ngageroan biikeung torojol nyampeurkeun. Bari jeung semureuwas lantaran nenyo nu gering adu glajer utah-utahan. Biikeung, wajahna pangbejaankeun Ki Ulis ka dieu kitu nya. Ceuk Nyi Sainah marentah ka biikeung. Atuh teu kudu ngadua kalian para mitra sadaya. Harita keneh leos biikeung ini rek nyusulan. Para mitra kaomdang, ari nu gering kalah kabeuki parna ditanya sababaraha kali tapi geus teu malire kanunanya. Ukur burial buncelik bari nyekelan dada sakapeung sasegor mata kuatir baham ngabudah panon buncelik. Akhirna Ki Haji Marnadi mulapes ambekan beuki lemah suku geus teu bisa obah leungeun numpang kana beuteung renghap. Lalaunan akhirna bibir nu gering kunyam-kunyam. Allahu Akbar. Cenah meh teu kadeng. Ceklek Haji Marnadi ngambekan nu pamungkas raga paturai jeung nyawa. Dipunut ku Rahayu dicanak ku kagungan mulih ka jati mulang ka asal. Tapi kana titis tulisna poe eta ninggalkeun alam dunya, ninggalkeun kulawarga jeung sakabeh nu dipikameun. Nenyok itu Nyi Sainah calangap samar pola sajongjongan colohok bengong mata si meuteun. Sanggeus rada lila gabrug ngarontok kana layon, tapi geus teu kabagean kari cangkangna wungkul. Kang Haji, Nyi Sainah sasamat bluk nyuuk kana dada layon. Segeruk cerik bangunukannya nyerian tetela ari nyaksian kitu mah hatena sedih asa digerihan. Ari masarni kawas nu teu eling ngajentu jiga tunggul. Panon molotot tapi kawas nu teu nenyo. Kesang tiis nyorolok masihan awak jajantung ratu. Hate gegebegan lila-lila pok nyarita haros-hos. Nyi Sainah, kunaon Jang Haji? Ceuk masarni tuluy ngoronang lalaunan ngadeuketan layon Haji Marnadi. Gap ngarampaleungeunna cep karasa tiis ter hate masarni ngageter. Leng sirahna karasa lieur. Keteg jantung beuki kerep tetenyoan ngadak-ngadak ranyai kararoneng halis asa kanggo. Nyai, ieu mah Nyai. Ceuk masarni jiga nu linglung. Nyi Sainah reuwaseun manehna malik gabrug ngarontok ka indungna. Nu dirontok asa dijengkangkeun blak nangkarak teuing kunaon awakna bet jadi leuleus. Mak, kunaon kalah ka ngajengkang? Ceuk Nyi Sainah bari ngahudangkeun indungna. Masarni ngahegak bangun capek beungeut pias panon ceuleuyeut ramo ngageter jiga nu liliniung. Nyai, nah di mah jadi poek. Duh, ieu liar deui. Ceuk masarni uyup ayap kawas nu lolong. Gap nyekeleungeun anakna dicekel pageuk. Nya puguh Nyi Sainah tambah kabeur da puguh nenyo salakina maot. Geus matak soak, komo ayeuna indungna kitu gap pepeuteuyan indungna dicekel pageuk. Panona diteuteub ditanya dari anakna. Ari mak, eling teu mak, kunaon itu jadi jiga nu kasurupan? Mak kunaon ieu kuring mak? Nyi Sainah ngagebi-gebig indungna. Ngadak-ngadak jadi malaweung tapi ngadenge keneh kana omongan anakna ngan jadi teu puguh rarasaan. Nyai, sirah mah lieur.
tetenyoan asa bureng pating buri nyai kararoneng. Nyai beteng mating jaletit kunaonnya. Masarni ngusap beuteung karasa asa beuka. Jeung nyeri leuwih ti misti. Sape teuing meureun mah ulemkeun atuh pan abdi ge rada jag-jag ari monokeul lama. Sok ka kamar keun imah ku abdi. Ceuk Nyi Sainah para mitra nitah sare ka indungna. Nyangkana indungna lieur balas nungguan nu gering kurang sare jeung capek. Waktosna seep kumaha ye nasib Masarni para mitra sadaya. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana mangga permios.